cicing beki keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajo ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha ajo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank eta teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur geus hirup di hadapan jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awake kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah aja urang bakal pararai ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kes kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nah naon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu lulus sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kahareup moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieu we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam imma lamun fihi gomununiin asyartiya fimma al-mazidah
ikut tetap ing dalam lapad imma utawi ngaidghamkeun nun in asyartiyah ing dalam ma al mazidah lamun yatian lakum tegat temenan ing sira kabeh rusulun apa pirang-pirang utusan minkum kang tetap saking sira kabeh yakusuna kami pada meritakan ya Rasul kabeh alaikum ing atas sira kabeh ayati sake ayat insu pamanita kumagaw tesa pamani kungarang saya mana syirka ing syirik wa aslahalan matutakan yaman amalawi ngamaleman fala khaufun alaihim maka orang nautai diku tetap ingat zaman walau yazanun orang nautai maniku prihatin yaman kabeh ila akhirat dalam akhirat walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina kazzabu lan wadai wong kang padha ngagorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung wastakbaru lan pada sara rombong ya ladzina kabeh takbaru tegasa rombong ya ladzina kabeh ana saking ayatina falam yuminu biha maka orang iman kan ya ladzina kabeh biha kalawan ayati biagalawan ayatina ulaika gutai manggono alladzina ashabun nari kupirang kangan duane neraka ya ulaika fi ing dalam nar khalidun iku kang langgeng kabeh mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempo cek Gusti Allah kabutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta hei aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gu nyana aya ku aing kurang kumaha deui
datang ka kadu nage lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh tahu deui sia ayu naik saeutik bae lemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiuh sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Dur duaan urang Jepang waduh keur mujuh da nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu Daihatsu oh memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Geus naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur beres turun datang ka naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus ele aing pae mah ya cek Gus Dur bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur sial eleh sia ku aing cek Gus Dur bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal ceknya jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir ceknya ngejalanin mah bisa cepat bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah karim Masya Allah nah ieu kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia maka
ku aing ditaklif tita ibadah ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia ka aing malah lamun keur beberangkatan nu opat jadi 2 zuhur perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur lelempangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zarah teu salat blon masyaallah awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyohed nyon teu lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraid nabae nu fardu nabae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah tas zuhurna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol nih aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis dan garang-garana garang-garana lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi ngan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke jomol bisa dia teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya mengurang sadar datang kadinya hirup teh eta enggak saya datang kadinya mercy nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diazukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan turun deui kaget tuan
cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pakai kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kai ayo nah jang nyampeikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ka deuna Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mantaknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuleutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim lain lalagaan woi ka dituna disarahan 20 jilid masyaallah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid euy nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh manae jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus oh masa sabaraha tahun masantren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha lamun sabaraha tahun masantrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha masantren tileutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren nah ieu parah ieu mah ieu parah ieu ya tah eta kareh mah kitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas da masyaallah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu nu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian aing nu susah atuh maka mari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tah les
pas tuh susahnya susah deh nyameta tolong boro-boro berkat deh emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung sama kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh dia ti kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna kitu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangana tiis mentek permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pa geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing teh geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas wari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sulah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak cucu Adam urang kuari imma in sertia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takid imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asal nyaho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing asa ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabara di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya
Tuh ngaji nundutan kos gitu. Ngaji nundutan kos gitu teh. Masyaallah. Nu bener sih coba aing supaya yakin. Asana Ibrahim anak, Ismail bapak. Sia teh aing sih nu salah sebenarnya. Ya Allah, ya Karim. Teh aing kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh. Nah, Isa Rasul. Terus namun ditanya Musa Rasul, Harun Rasul. Nyaho tanyana kos gitu. Cukup. Lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Idris, 4 Nabi Harun, 5 Nabi Sulaiman, 6 Nabi Lut, 7 Nabi Isa, 8 Nabi Muhammad, 9 hai atos ya. Tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta. Geus seueuh sakitu sorga. Cak aki-aki deres aing kos kitu. Sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan. TK mah kuari bisaan, kuari TK teh bisaan. Aing aki-aki mah geus seueuh kabisa nya naon. Poho. Malah mah nya ngawurukan incuna. Gade ku aki dipagahan hiji Nabi Adam, 2 Nabi Lut. Ngahaneng ta incuna ge. Hah? Nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan 2 Nabi Lut, 3 Nabi Ibrahim. Ngahaneng deui budak. Langgeusan bae kilah. Ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu. Yang udah lain deui. Aki-aki blon. Nyana pede bae deui ngaurukan incu. Imma ya'tiyannakum rusulun. Lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul. Di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati. Anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula. Hiji rasul nu teu nyaritakeun. Di dia dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat. Anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina, urang Gaza, nu kuari keur di perangan jalur Gaza, Gaza urang DJ Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana, manehanana urang Palestina, Arab Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae. Ciples kos orang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kiih ge bengkok keneh. Kiih bengkok keneh. Ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran deuk kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran.
ketika Kanjeng Nabi amprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu subhanahu wa ta'ala." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Eta Ghazali kakarak ulama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watuh. Padahal lain Imam Ghazali bae, lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira ka dieu. Ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk, haju naik mobil mogok di jalan, aya kempes etik di hadean neangan si Elai hese. Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat ceun nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana Kara sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Erbis teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Gitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Ghazali. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i. Sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi. Aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu. Taurat bakieu aya gengan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeunna sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kanjeng Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun datang ke aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make faman ittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah sateli takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia. Imakir carita singkat tabae famanitako maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat berarti pembawaan Kanjeng Nabi nu dibawa ku Kanjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah di kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna, pikiranna, hatena. Nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah.
pamannya tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ieu tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak dek aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifak wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifak dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin ai sieun mah kaharep lamun urang dek berangkat jam 11 peting dek mana sia dek ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun didiga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya kasieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing bae kieu keur nyaritakeun masyaallah kunaon cak pamajikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samilian ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur geus hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah pikiran lah aja urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu ka tapi lamun kieu mah pan ka heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi geus kitu atuh ye kudu kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawabna Kak nanaon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula mah balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu lulus sia
eta kos kitu tah ieu babadi taqwa waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kaharep moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing Masya Allah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah pandah segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieuna be aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang ka tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ ka ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun nuncan khauf ngaranna tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya orang kuari di zaman Kangjeng Nabi orang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya azan artinya kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran ngampura dosa ku Gusti Allah ieu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti Masya Allah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV sia praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau karena kata kiai juga harus istiqomah tolol tuh berat salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha apa meuli kakulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga siar kalau gak mau goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum hayati taruhlah tama kaheurian ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna atuh ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilok nyilip aing nyilip kan nyilip dina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup jadi jam nutupna kumaha atuh anting pemaji geus beak kabeh anting segala dirorodan ku aing geus beak kabeh atuh deuk nang bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleu tuh di tangga Ambon emang ngaji nyilip
fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya karim. Tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah edahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngailupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah henteu mantak takhlaqu bi akhlaqillah nyeun akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayang ngairupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu baik ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia ulah beli nyako. Nah iya walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhunkeun ka Gusti Allah endahan syirik madahanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk biladina nyembah teh ka jabatan jeung dunia wasakbar sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman ngata ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana oh eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibelum di sate. Na'udzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris, Jepang, Jerman, negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus sebelah dia kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percaya nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nyana nah ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalidun. Selain anu tatadina syirik dan sakadar madahanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe-sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus goreng sangu make endog di sial. Kaambeu kitu kurang seungit jasa, Masya Allah. Aju ngarokok. Mending lamun sararugi mah deui di sisi jalan ngan seukur ngagalian kitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1, 2, 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerbekeun di neraka Masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun penyakit teh emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakitna ngan saukur make bodrek non tak beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat seununa supaya ngancul mantap
Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu bakalan geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorgana make peneng kos luka luar kualiti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya peneng ngan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan. Engke ngobrol kan ieu misi ka neraka heula. Oh sebenarnya ini bener ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang ngaji langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji ente mengaji mah ngeuk ti paleset ge aja narik dulu sama ngaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek gana eta anu narik nuhun ya sakadona satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamat bae ente mah ka neraka sakeuna sabaraha aya meureun aya 100 tahun mah palingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nang angel tetep ya Allah itu Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kahartikan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun gara leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka sorga leungit ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah ka kapal ngijing jelema nya di pager kieu bae lah habe teu kajawa aja geus eueuh karak ngaca heula ya selesai aing paling ge ditanya sia ka mana heula ulah ngomong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia ya kusulaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalaan dijelaskeun ke ku rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teu kazamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teu kazamanan zaman tabiin ku para ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi langsung laporan ge saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengkeun televisi atuh. Nah, ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengkeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadengkeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan di jerona kiai asal geus kagolkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui lain ngajak Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di kamana deui atuh urang hirup yes banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya bawa ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Bunawas ngalamun di tanggal caingin ge
lamunnya tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna boleh amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah teh aya bede ngalamun kita sok aya ngalamun kitu tah Masya Allah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya duragan buah caringin pas kahulunya potong di deuleu tangkal buan hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae hari jeung maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina ai nyuhan sakedeung aya buana raga kaul ai maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikene mah nya nyarekan ka Gusti Allah adil tangkal gede ai buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak hal tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih dah bun awas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi waduh sakumaha di DPR akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian sekarang gini dah di situ kan ahli surga enak-enakan tapi kami ini beserta masyarakat waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, mau lihat aja lah. Supaya mantap, boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik keluar, ke jembatan anu di sorga, 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cepat atunya lah. Ya oke, Gus. Diperiksa 3 bulan can anggeus kene bae. Diperiksa 3 bulan ya can anggeus kene mah angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantap. Iya di sorga angel jeung jembatan sebab ahli-ahli sorga teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel sakeuna barang diteliti di neraka pahian cepat orenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemurung aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh.
tak cepat ieu na akhirna dibatalkeun pembuatan sial da Gus Dur bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana atuh gubernur ge seri hayang seri tapi balikannya anak sial aing berarti di jerona para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek protes kumaha ka Gus Dur berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta di ahli neraka ieu lambat biasa gara-gara lambat atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga manu pakir nu miskin santri atuh pan santri mah kuari ge potongannya namanya kopea pan beureum lain hideung lain santri isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh nu mana bae kadang-kadang nu nya nu babaturanana santri bae hirup teh bebas dia di pondok nakene geus jadi wali santri mah bebas hirup teh kabeas-beas nu saha bae disiup bae tah ieu Gus Dur hebat eta nah ieu kula inget eta faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna timimiti faroidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titah nauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titah nauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya ka beladirna kum geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha